Waduh, kemana ya ke kamarnya? Kudu dijelaskan dia ke Mang Nasru. Masalah ke kamari, masalah paham. Padahal mah aing mah hubungan sama sekali jeung si Neng Widi. Aduh, parusing aing ge ari kieu mah. Geus lah ku aing diomongkeun heula. Dia, anda eta sih dia ngagetan bae. Dia kan dia. Kamari aing katimpa ka dia. Uyuhan dia nulis si eta. Aing gak ogah nuluna. Komo aing adena. Komo aing adena. Dia ke Citajong, terus dia ngomonglah kemaha, paju takut siat. Sebodoh tuh lain mah peduli. Arsia kenaha? Atau emang ke SMS aja bebek aing? Emang dia atau boka-boka? Bogohan we dong nanya. Atuh kumaha anjing dia ada sebe dia sirik boka-boka. Geus lah hayulin bae urang. Hayul aing keresel di dia. Yuk. Non Mang. Ih, biasa kan salik ya. Cari katanya, mimpi. Salik. Ih, mana sih? Ada kemana sih? Ke kadieu. Len. Nya. Len kemarin nulis si Neng Wida. Ningali. Nya. Di mana nih? Jadi itu. Ke kamari. Ningali di mana? Di pertigaan simpang. Di simpang 3 meureun maksudna. Kumaha deui lah. Itu bener? Nya. Oh. Yakin dulu di dinya? Nya. Bener. Serius. Ulah kerja lagi nya. Nya. Bohong bae, ge. Ih serius? Wah urang seneang tadi di situ. Bohong bae. Piraku jing. Wah di tayangan ge. Nah, ningalin tuh tadi. Ningali? Nya. Dong kumaha bentuk awakna coba. Terus gitu. Atuh salah nol moron. Iya si Aka mana ya? Tadi balas-balas SMS ge. Ya masih ngambek gitu. Kan cuma salah paham doang. Pokoknya mah tadi udah mau dibalas kowe. Neng rumah sawe gitu tah. Masa si itu dibelaan, diobrolan. Giliran aing SMS, nelpon teu diangkat tenan. Teuing meh rumasak kowe. Meuli balas-balas ayeuna mah kowe. Teuing lah. Aduh, aing. Hih, amun kieu mah geus lah. Di jalan mana di siaran ke Batuan. Kurang ini malam be. Pugu yang kermikiran si AA. Aing jenu ada atau mikiran. Atau kumaha mah bogoh malen pukona plistikkeun kunaon. Karena nyaman. Heusi yang nyaho. Heusi lah mikiran si cintaan be jam masa depan masih panjang. Hoi! Hosi. Aing mah lamun kieu mah inget sairan. Aduh, lila aing karunya deui ka si Nengnya. Dicicingkeun ku aing. Daripada kicara nama aing mending syairan bae.
Sugan bae kadang aku sineng lamun aing sairan. Di dieu agegana gelisah galau marana mikiran neng tercinta mungkin neng matos lupa. Aduh emak, aduh bapak, batin neng karena langsa, mikiran tercinta, rindu naka bina-bina. Tos lamih tepan-tepan sareng neng nu tersayang anu soka bayang-bayang tiap wengi tiap siang. Kumaha atuh kabarna, kabar anu di dinya. Kumaha atuh kabarna, kabar anu tercinta. Du Gusti kedah kumaha rinduna ka bina-bina ka neng nu mika cintanya ana luar biasa. Teu aya deui ubarna, tiap poe nu sedihna, nyerina ka bina-bina, taya di dieuna. Upami hujan gerimis hate age menangis, menangis asa diiris en emut ka neng nu manis. Akhir kata ukur doa, sairan neng jeung moga aya manfaatna, umumna jeung sadayana. Sugan bae si neng tang adeng kanu syairannya. Aduh. Ujung namanya nyesel we nyicingkeun si Neng. Gusti, Gusti. Lo bereungit? Atuh, cek. Nun tadi teh aing gak ada nang mikiran-mikiran kan? Gitu kan ini mah? Heeh. Sabodok los nang kumaha. Masa gitu deh ngapain? Atuh, gitu doang ngabalasan. Oh, si aing nyaho. Terus mah eta dirina kan. Oh, si aing nyaho. Cek yani mending ngomongkeun masa depan daripada ngomong-ngomongkeun kabogoh bae. Ya. Oh, si. Heeh. Nek anjing ngomong-ngomong kecintaan be gitu. Heeh, mending kan ngomong mending ieu masa depan mikirkeun masa depan heula gitu maksudna. Oh, nya. Oh, sinya. Oh, teu naon gitu, hosinya nya. Ayo dia, naon dia? Engke. Ngomong nolah di dinya langsung di dieu. Ya aing ngomong ya. Heeh. Iya geus pedas ya. Ini nih kameramennya nih. Oke,
Syuting waya ini kameramennya ini, aduh. Panas. Panas ya guys ya. Jangan lupa apa guys? Subrek ya, subscribe. Oke guys, kameramen ini.